Prabowo kan mual Prabowo mantap diulah ke Amerika. Tidak, report akan saya kembalikan kepada rakyat. Apapun yang terjadi, saya siap untuk menanggung resiko. Saya ada di jajaran depan. Tuh panglima ngaranna ge. Urang lamun ngadenge kos kitu nu mantak lamun teu milih Prabowo teh jelema bodoh. Aya ku ari kiai-na di dieu. Atuh jadi kudu nyahoeun aja rora atuh. Mata ku ari kieu teh pan kuku lagi caritakeun bakalna kieu atuh. Bagus kontrak dengan Amerika aja. Tuh masalah tong urusan nyana tong nyana di akhirat. Waktu berputar teka rasa, ternyata urang geus aya di penghujung bulan Safar. Urang dina rebo hareup adalah rebo terakhir. Cek urang Jawa mah disebut rebo kasar. Bagi ahli sunnah wal jamaah dina rebo kasan aya khususiat. Hasil penelitian ba'dul arifin didinya lah bala-bala diturunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dianjurkeun nyieun salalim nu aya di Quran. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, salamun datang ka 7 salat. Dijieun rumus-rumusna jang daf'il bala, memeh ngadaharna naon jeung memeh ka mamana eta nginum cai salalim heula, terus kasumurkeun abeh terus ngahiji jeung cai supaya urang sehari-harina diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumurna eueuh warima ditutupan kabeh jeung pribadi-pribadi. Jadi beuki ka dieu beuki loba ilmu tapi beuki pelit. Lama sumber teh atuh terbuka bebas ku ari mah masing-masing. Memehna aya salat rebo kasan, babacaanana aya khusus, doana ge aya khusus. Dilaksanakeunana waktu isyraq atawa waktu duha. Mer isyraq laksanakeun atawa pas asup waktu duha langsung dilaksanakan. Mante salat nginum cai salalim terus ngadahar dupi teh bentukna kos kupat ngan dijieun tina daun awi. Ngan ai bacang mah aya opat congokna dupi matilu ganjil. Jadi tersolat nginum cai salalim maju ngadahar dupi teh dupi al bala 5 baik. Moal asup angin kumaha cenah kiai lamun dicampuran ku endog masalah. Endog daging hayam masalah di sayuran. Emang siapa kitu ieu
kanyawan ku aing ngan mantak dicaritakeun salat nama ulah di lembur besi aya nu ngajakan salat berjamaah rebo wakasan ulah ngan ngageunggeurekeun ge ulah salat rebo wakasan mah ti ba'dul arifin khusus jang jelema-jelema nu kaijazahan salat terbawa kasan nyana beh urusanana menta diraksa tina berbagai bala lain jang nyana khusus tapi jang kabehan urang manu mantak ulah hiji mah panjang babacaan anak ina autoina segala macem-macem kemudian mantak ulah atuh boro-boro salat ieu salat biasa ge teu khusyuk jadi lain ditolak tabala malah ditambah ku Gusti Allah tama okos kiai istisqa barang tas istisqa tambah panas lain hujan panas sebab teu diijabahna doa teh ku sebab maksiat matana celina irungna sungutna leungeunna leuwih hatena padesek-desek pasedek-sedek hayang di jero hate Allah nama nyempil be hampir leupas tina hate geus teu dijabah ku Gusti Allah tah sarua tas istisqa teh lain hujan panas ieu ge sarua barang manta salat rebo wakasan rubada fil bala salat dafil bala usul sunnat dafil bala rakaatain eta teh lain eueuh bala haju datang sebab Allah gergeteu geus urang ulah jia teh mang tilok gigi ceda-ceda boro-boro dapil bala tuh hage kula betilok iki nu 5 ge hampir-hampir tah jadi ulah ya isi aya ulah digegereukeun urang ulah milu kecuali nu mingpinna nu nyaho lebah masalah itu di Allah ngan nangis lah diponis be ulah baik geus serahkeun ka nu nyarah obat urang nanggalkeun maulid nurutkeun hisab qat'i insyaallah minggu jadi minggu hareup jatuh tanggal 1 Rabiul Awal tanggal 1 na minggu baheula mah peso keris batu dikumpulkeun di menyangan segala gelang bahar kaiket-iket dihijikeun di dinya beuh pohara asal bulan maulid bae golok kalaluan keris peso batu kuari mah geus teu kudu nu dikaluarkeun kuari mah cau papais apem sedekah bae geus ulah aya kepercayaan kanu kos kitu beus teu bisa mawana urang cilaka hanas eta golok teh dipake naon keris gitu keneh tapi ngagelok mu'taqad urang kadinya cilaka karena sayang salamet dunia akhirat ke di akhirat urang ngagejebur ka neraka geus teu kudu piceunan keris-keris peso
batu koclak lamun aya satreuk mah mantep bisa pakai ngabangun WC ku urang geus ulah aya anu kumpul nu karitu dina boga geus ulah mireng geus urang kuari mah cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan boga keris paeh nu boga peso modar nu boga batu koclak karoclak otakna kabeh badigan ulah geus baca sholawat maca Quran ulah make jengkos itu cenah wali-wali sangan nyararekel kos kitu coba sok kajuna wali nu di deuleu teh wali hari puasa tilok nu di deuleu wali hari papakean Amerika ai nu dicontoh mawali ai kana dunia kada demes wali malain gitu keris lain hayang sorangan jeung lain mesen model Imam Bonjol Sunan Kalijaga Syarif Hidayatullah Syekh Maulana Hasanuddin emang Krisna menang mesen lain Bung Karno lain ulah nyaritakeun wali Gus Dur keris datang sorangan rompi waktunya nanti jadi presiden datang sorangan bendera merah putih datang sorangan ai kudu dibejakeun rompi rompi babarengan panjana nyaba jeung pengikut-pengikutna ka NTB ka Madura terus asup ka hiji tempat bareng tapi Gus Dur dibere rompi nu neuleuh tuh nu mantep ge ongkos urang babarengan bae aya awe gelis yeun neuleuh sih henteu sieun mah SMS-an sih henteu atuh kitu bae sarua tah rompina kuari ka mana kerisna ka mana ulah terlalu jauh ka Gus Dur almarhum abah di dieu keris datang peso datang itu kula lagi dipanggil sia yang kristal obatah je cek kula emang abah dukun teh naon sih kristal obat atuh daratan sorangan kayak jadi tabakos gitu batak bungkar rok teh keris da ka mana kuari tungkedna ka mana kuari ngahiang mentak ceknya ke lalakon perang tarurun deh geus ulah turut urang mah kos kitu bang kege datang sorangan kos Gus Dur boga guru aki-aki jelema kolot guru na teu kanyahoan ku urang jelema nu deukeut teh mun ditanya saha teu nyaho kolot kiai tapi kiaina lain kiai anu biasa kiai ngan sakadar ti majelis ka imah ka kandang sapi ti imah ka majelis ka kandang sapi ka mushola sakitu teu kanyahoan ku batur bahwa eta jelema luhur horeng eta jelema anu nanjeurkeun ketegakan negara aya di nyana kuari teh kitu bae can waktuna mah kajunting urang ngaromong bae aing mah presiden cenah ieu langkonyang teuing maksudna hayang nu rada lintur atuh mah bisa tuh geus kieu bae can waktu dan can ahli-ahli tirakat jeung ahli tapat teh encan dibere sinyal saha kumaha encan atuh hese bae jakos kitu mah aya aturan gaib-gaib da ieu mah Indonesia aneh lamun di Syria perang, di Irak perang, di Yaman perang, Turki berbagai negara, komo Afghanistan perang. Kok di Indonesia mah teu daek perang? Aneh. Kabehan ge ngaanehkeun ka Indonesia mah. Atuh kuari ge lamun diturunkeun presiden turun eta. Mun ditanya masyarakat kumaha? Lah tuh kajen kege turun sorangan sakira teh.
geus mantep ya presiden sasage kieu bae korupsi bae jeung kieu batur urang nya namanya geus bae atau jadi urang jeung presiden teh kos urang jeung kadal nyana-nyana urang maksudnya masyarakatnya tenang jadina aku nek diributkeun berbagai organisasi Muhammadiyah NU HTI Khuruj kuari Wahabi Syiah lain letik modal teteh triliunan Saudi Arabia ngamodalan Wahabi Iran ngamodalan Syiah lain letik modal triliunan dibangun masjid supaya Wahabi dibangun bae biasa cak urang Arab teh tuturkeun urang Arab oke sabulan 2 bulan 3 bulan kunut deui sial cak urang Arab aing mahal-mahal ngabangun cak negara rurut deui wae orang Indonesia pinter nipu ayo sia ka dieu bangun Wahabi oke geus lah Wahabi geus ngaheuhan dan lain sebagainya nyana keluar berarti dinya Allahumma hdini fiman hadait kurang kumaha jengkel lah Muhammadiyah geus sabaraha puluh tahun deuk ngawahabikeun melalui Muhammadiyah atuh biasa bae wayah bareng atuh bareng sakapal samobil ngariung wayah salat nyana teu make kunut ieu mah kunut sorangan Amin Rais jadi imam oke min situ jadi imam dah biasa beras wayah ku kadua Amin Rais nyana sujud imam Allahumma hdini Amin Rais kan nyilet goblok tas salat atuh biasa deui bae ngopi bareng ngobrol bareng teh tayang kos gitu teh di Mesir rumah tak ribut pas ini Suriah sarua bae Yaman sarua bae tapi di Indonesia berbeda organisasi berbeda partai atuh biasa deh bae atuh keur ngadu partai dong hidup Golkar hidup PDI ribut beres urang macan cager nyana mah geus nginum deui di meja babarengan entek urang nu katipu mantak kuari mah rakyat gitu pati katipu bere duit aing ku sia dukung ka sia aing teh dibere moal aing geus beres eueuh nu gontok-gontokan kuari mah nu kampanye Golkar ojeg eta nu kampanye PDI ojeg eta nu kampanye PDI PKB ojeg eta tuh gendut tukang ojeg geus ngarobrolnya eueuh di kampanyenya dilojokkeun ke tukang ojek ayo sia kerasa sia jadi tungtungna acak-acakan kabeh atuh geus masalah ngan teu ribut geus masalah tah kan dicorong intelijen Amerika dunia neuleuh aya naon sih di Indonesia ieu teu dek ribut naon sih ieu teu dek ribut heran aing mah ieu teh kapan nangtungkeun Jokowi teh dek diributkeun maksudna dihayu-hayu ku Amerika teh dek diributkeun padahal mah pilihan masyarakat makan Prabowo sebabnya nu hebat tangkas dan lain sebagainya cepet tanggap diakui dunia Prabowo mah tapi cak Amerika ulah ieu bae abeng ke masyarakat lantaran mayoritas dan resep ka Prabowo engke jadi ribut dek diributkeun barang geus jadi teh Prabowo narangkulan masyarakatna sabodoan sial cak Amerika aing ngamodalan supaya ribut deh bae mantak ulah kaget ieu kuari wahabinisasi loba jasa jeung si atuh tenang bae Indonesia di Indonesia mah kalem aya malah nanya ka kiai di ditu aya pengajian kieu cak kiai na atuh sia daek tuturkeun henteu kula mah ngan ngadengkeun dah sabodo siap moal mere duit mere dicokot aku mah sia bae duit tadi cokot yang ada tilu belon ya kerjaritakan seputar Indonesia kos gitu warita nu belajar ke Indonesia nges 4 negara belajar ke Indonesia aya naon di Indonesia teribut mata kunjungan luar negeri ke Indonesia lain lalagaan loba jasa baik di Amerika di Soviet di Afghanistan di Suriah
Yaman nempo aya naon di Indonesia kok teu daek ribut padahal ieu presiden diribut aya aturannya di satu negara mau dibejakeun aja nyaraho ente presiden ceramah ditaringgalkeun ku kabehan kan tuh kan tapi teribut eta teh kan memancing tapi tetap kajian ditanya masyarakat teh kamu seneng gak di presiden sama Jokowi? Emang Jokowi presiden? Aduh gak jawab kok gitu segala. Sialnya suka rakyat. Aduh kirain saya mah sekarang presidennya Bung Karno aja cina sih. Wah cek orang Amerika ya mah gila kamu. Dilojokeun. Atuh masing-masing orang nyaritakeun ngadenge segala pripot, segala korupsi anu DPR, segala menteri. Ih rakyatnya sabodo. Jai mah kieu-kieu bae geus salah. Tungguan bae ke 5 tahun deui sakitu bae. Geus saja rakyatna ge nu rencana jadi presiden. Eueuh, ijazahna ge teu boga. Teh unik Indonesia aya naon? Situs-situs dek dilalungitkeun ka dina situs-situs kualian. Warenganan diteliti teh jero dawa dek dileungitkeun geus dikaburkeun situs-situs dihadapi dengan tenang ku bangsa Indonesia makalem ternyata muncul buku anu mengesahkan tentang situs-situs tersebut diucapkeun di Amerika oleh seorang ilmuwan Indonesia tentang situs-situs Indonesia nu dek ngeuweuhkeun Amerika anu nyaritakeun situs asli kewalian orang Amerika kan ya, bingung siapa pantai nyaho kan ya dia mulai kayak itu unik gitu siapa unik jasa unik di Belanda gitu kayaknya mantap keren nggak tuh di Indonesia aya aneh sebab naon di Indonesia manuk wari ngimpi kapanggih jeung Gus Dur masih aya lobakan nu kapanggih jeung Wali Sanga lobakan ngimpi aya anu lain impian dek percaya dek henteu nu lain impian dek percaya dek henteu bangsa Indonesia teh nyokot ilmu kewalianna ti Baghdad nyokot ilmu kewalianna ti Iran nyokot ilmu kewalianna ti Uzbekistan nyokot kewalianna ti Yaman tetapi anu loba walina justru di Indonesia ku hari dibandingkeun jeung Baghdad dibandingkeun jeung Yaman dibandingkeun jeung Uzbek justru nu diangkat jara diwali ku Allah eta urang Indonesia ih sapoena nu nikahkeun buah abdualeh bangsa unik Indonesia unik hebat Indonesia Masya Allah karim nah ya unik beneran ayeuna teh kuduna kacau di bulan-bulan September, November, Oktober, Desember rencana Amerika kacau Indonesia Januari teh geus kudu pergantian presiden malah tiis luar biasa eta mah tah anu ngaromong menteri senang Amerika report eta kapan dek dieuweuhkeun Gus Dur mah teu tanda tangan kan mantap Gus Dur lengser salah satu dek kitu kontrak report ku Gus Dur tidak ditandatangani mantap Amerika salah sahijina eta embong Gus Dur akan dikembalikan ke rakyat urang teh nyaho SBY nekat niatnya bagus dan kuat tetap tanda tangan Gus Dur nanti datang kalian Gus Dur enggak saya tanggung jawab di hadapan Allah nanti bagaimana walaupun bagaimana tetap mending lengser ini kan aset negara bukan untuk orang luar untuk bangsa dasar sahijina anu henteu dikemukakeun ku kurak wari dikemukakeun lantaran geus eueuh Gus Dur na nu mantak dilengserkeun ku Amerika Freeport eta tahu sebab kuari keur rame Freeport mantap kukula dibuka tidak tanda tangan Gus. Sekarang bisa saja tapi di hadapan Allah bagaimana ini aset negara menurut Al-Quranul Karim harus dikembalikan kepada bangsa jadi enggak saya walaupun lengser enggak apa-apa
dibawa Gus Dur teh ke salah satu tempat, dia tembak. Gus Dur teh nggak ditembak juga, nggak lama lagi saya mati. Aduh deh waktu jadi, nggak usah tembak, saya udah tua segera, nggak lama lagi terjadi, lengser lah. Jadi lengser di jin-jin, kesalahan, gue pripot di jerona, salah saya jina, bang, eta dirahasiakan, SBT kuat, nek kan bagus tapi tanda tangan, nukuari mememeh jadi presiden guys kontrak, tuh siapa, wah, mantak di jin gue Amerika guys kontrak, Prabowo kan dek mual Prabowo, mantak diulah guys ku Amerika. Tidak, report akan saya kembalikan kepada rakyat. Apapun yang terjadi, saya siap untuk menanggung resiko. Saya ada di jajaran depan. Betul panglima ngaranna ge. Urang lamun ngadenge kos kitu nu mantak lamun teu milih Prabowo teh jelema bodoh. Aya ku ari kiai-na di dieu. Atuh dia kudu nyahoeun aja rora atuh. Mata kuari kieu teh pan gugu lagi ceritakeun bakal na kieu atuh bagus kontrak yang Amerika aja. Tuh masalah tong urusan nyana tong jawab nyana di akhirat nyana. Ngan Gus Dur mah seperti eta. Gus Dur ieu keur cerita Indonesia nu mere rompi nu nyaho aki-aki. Kemudian nu mere keris nu nyaho. Nu mere batu tilok dipake aya. Gus Dur maot teu aya kabeh. Iyalah Indonesia. Tah, kuari masih kene, mah kumaha gitu. Nu kararitu teh masih kene di Indonesia mah. Kuari nu kapanggih Wali Sanga, nu kapanggih jeung Sunan, mungkin kenan gara-garana Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf. Jelema araya ke. Aya biasa we, kalem, tenang. Eta lah nu nentremkeun teh jelema-jelema nu karitu teh ciri biasa. Menurut Gus Dur mah ini menurut orang tua, geus bisa kitu. Teu kanyahoan aya sababaraha urang di Jawa Timur aya, di Jawa Tengah aya, di Jawa Barat aya. Orang tua teh eta lah nu disepukeun ku Gus Dur kumaha cek nyana. Sebab itu teh perintah Allah. Nyana mah lengser geus nyahoeun bakal lengser geus dibejaan. Mantak atuh geus teu tuh Indonesia hebat biasa. Nah, urang biasa haul mengenang Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Aya saja na kiaina ulah mikiran kiaina tang urusan aing. Siapa pokoknya wakuari mun bener cinta mere ulah gede-gede ulah besi kuru awak sia. Setik wae mereka sesuai aja keyakinan siapa bae geus keyakinan aing mah merena 1000 keyakinan 10.000 keyakinan jam moal kasingsal di akhirat teh ge ja Allah anu ningalikeun kana lempitan-lempitan hate urang nu tersimpen di jero hate cinta urang sabaraha Allah anu nyaho mendak kula tengah hayu-hayu henteu hayu sugan bere basa juta bere henteu. Ieu mah sakadar tanda urang kumpul mencit-mencit hewan. Kabeuli sabaraha bae? Henteu kudu saurang henteu. Nu nileuna kan Allah. Duit boga 100 juta tapi merengan 100.000 atuh Allah nu nyaho. Mun ditanya 100 ge cukup cak nya. Anu itu jang naon? Ulah loba omong. Ma aing bae. Allah nyaho. Kacinta orang teh ka Kangjeng, kacinta orang ka wali Allah yawin. Dikembalikan ke urang deui ke karasada di akhirat. Ulah kaget lamun ke di akhirat jelema bareng jeung Kangjeng Nabi urang jauh jasa jeung Kangjeng Nabi. Ulah kaget mun para wali jeung para murid menuju surga urang gugu paike ge ngan di deuleu doang lah 100.000 merena eta. Sial sedih jasa cek aing teu sajuta-juta acan cek tuan saya teh keur ieu geus aing mah neuleuh deui nya kikieuan tuan saya enggak bohong urang geus sedih teh gua mengajakan teu gula geus bae cek gula ge aya anu datang ka dieu teh adek zikir doang aya datang ka dieu dek bari dahar aya datang ka dieu bari nyumbang bari teu mah engke ge nileuna masing-masing
oh cenah kieu tuh kos kitu malah jangan kula mandek dahar memang ada masalah jangan nu ngadahar mangke bau bentek mending nu ngadaharna bae batur nu mere urang nu dahar kayak gecek malaikat di budak pinter kodek ya malaikat kayak nyawan lah urang jaritakeun kuari doang di dunia urang hook bae dek ngabangun masjid hook ngabangun mushola hook ngaji saling hook tapi ketika urang dicaritakeun di akhirat kaparanggih tah nuku urang dititip-titip Gusti Allah aing boga padahal mah kaduhung wae maulidan aing boga padahal haulan aing boga padahal mah kaduhung eta sakadar dicaritakeun moal kebal deui kaum nu karolot model si eta mah atuh geus kolot biasa geus serba putih panteman moal kebal deui teh mah tuh maksudna deuleu ukuran moal kebal deui tapi nu mawat nu ngora deui tuh alhamdulillah teu basaru aja ngadoakeun ka nu ngora ya eta mah naon gitu ngaranna ragap diri urang muhasabah datang ka mana si urang cinta ka kangjeng datang ka mana cinta urang ka agama datang ka mana cinta urang ka para wali jang urang-urang keneh urang salat yakin moal beres urang puasa yakin moal beres yakin bakal timbul pagawean jeung tingkah-tingkah tina yakin jika nyawan jelema kajur ngomong wali tapi sakitu ayana artina lah mun sedekah akur bae jeung batur atuh eta teh sakitu kayakinan kecuali teu boga kitu keneh di tabungan bangun jeung sajabana mantap urang teh ieu ngaji hayang boga ilmu jeung hayang boga buah ilmu teh yakin gunung bisa dirubah laut bisa dirubah ku yakin urang hudang peuting bisa tenang ku yakin geus ku yakin lawan hese segala rupa ge nu mantap bisa hiber para wali ku yakin mudah-mudahan urang kabehan dibere ilmu tur dibere yakin sehingga urang diaku ku Gusti Allah diaku ku para rasul terutama kangjeng Nabi urang diaku ku para wali-wali Allah jeung ku guru-guru urang hasil minggu kamari 56 juta